Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma minkum henteu aya ti aranjeun min ahadin ari hiji jalma illa sayukallimuhu angin bakal ngadawuh ka ahad saharobuhu pangeranana ahad. Laisa henteu aya bainahu eta tetep di antara ahad wa bainahu jeung di antara Allah. Naon turjamanun juru bahasa payang zuru mangka ningali ieu ahad aimana kakatuhu min huti itu ahad palayaro mangka teu ningali ieu ahad ilama angin kana amal qaddama anu ngalakonan ieu ahad kana emak payang zuru sareng ningali ieu ahad ama kabelah kenca min huti ieu ahad palayaro mangka teu ningali ieu ahad ilama kana amal qaddam illama angin kana amal qaddama anu ngalakonan ieu ahad wayang duru sareng ningali ieu ahad baina yadaihi kana antara hareupeunana ahad palayaro mangka henteu ningali ieu ahad illan naro angin kana naraka tilqa wajhihi dina arah beungeutna ieu ahad fattaku maka kudu sieun anjeun Allah annaro kana naraka walau bisyikki tamrin sanajan ku sabelah tina buah korma. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syaikhani Bukhari Muslim an Adi bin Hatim katampi ti Adi bin Hatim. Innallaha sa'nyana Gusti Allah ta'ala mahalur Allah ya gharu eta curiga Allah wa ghairatullahi ta'ala jeung ari curiga na Allah ta'ala aya tia eta yen ngalakonan saha almar'u hiji jalma makana perkara harrama anu ngaharamkeun sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala alaihi ka itu mar'u rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syaikhani Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah adar surabi'u ari pelajaran anu kaopat pir rojai eta mertelakeun roja wal amali jarang ngarep-ngarep wal amali sareng lamunan Qala ngadawu sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah Qul ucapkeun ku anjeun ya ibadiya hei pirang-pirang hamba kami alladzina tegasna jalma-jalma asrafu anu leulewihan ieu ladina ala anfusihim kana pirang-pirang awakna ladina la taqnatu ulah pegat aranjeun min rahmatillahi tina rahmatna Allah Innallaha sayaktosna Gusti Allah yaghfiru eta ngahampura Allah azunuba kana pirang-pirang dosa jami'an bari sakabehna Innahu sayaktosna Gusti Allah wa eta ari Allah al-Ghafuru eta anu lautan panghampura ar-Rahimu an welasan wa qala ta'ala sareng ngadawu Allah ta'ala wa rahmati wasi'at kullasyai wa rahmati jeung ari rahmat kami wasi'at eta ngaliputan ieu rahmat kullasyai'in kana sakur-sakur perkara wa qala sareng ngadawu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man saha jalma syahida anu nekadkeun ieu man alla ilaha illallahu kana sayaktosna teu aya di pangeran kecuali Allah wahdahu bari sahiji Allah la syarika teu aya anu ngarejengan lahu ka Gusti Allah wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Nabi Muhammad abduhu eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah wa anna Isa sareng sayaktosna Nabi Isa abdullahi eta hambana Allah wa rasuluhu sareng utusan Allah wa kalimatuhu sareng ari kalimatna Allah alqaha eta nibakeun Allah kana kalimah ila Maryam ka Siti Maryam waruhun sareng ruh min huti Gusti Allah wa anal jannata sareng sayaktosna surga hakun eta bener wa naro sareng sayaktosna naraka hakun eta bener adkhalahu ngasupkeun ka ieu man saha Allah Gusti Allah ala jannata ka surga alama netepan kana perkara kana anu bukti ieu man min amalin eta tina amal Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhani Bukhari Muslim an Ubadah bin Samit katampi ti Ubadah bin Samit. Man sajal masyahida anu nekadkeun ieu man alla ilaha illallah kana sayaktosna teu aya di pangeran kecuali Allah. Wa anna Muhammadan sareng sayaktosna Nabi Muhammad Rasulullah eta utusan Allah. Harrama mangka ngaharamkeun alaihi ka ieu man sallallahu Gusti Allah annaro kana neraka. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim.
Man sajalma jaa anu ngadatangkeun ieu man bil hasanati kana hiji kaalusan. Falahu mangka eta tetepikeun ieu man teh asyru amsalihha ari 10 pirang-pirang mithilna hasanah. Au aziyadu atawa leuwih tambah-tambah tina ieu asyru amsalihha. Waman sareng sajalma jaa anu ngadatangkeun ieu man bisayyiati kana hiji kagorengan. Pajaja usayyiatin mangka eta ari balasan kagorengan sayyiatun eta hiji kagorengan misluha anu misilna sayyiah au aghfiru atawa ngahampura kami. Waman sareng sahajalma taqarraba anu mideuheus ieu man minni ka kami shibron kana sajengkal taqarrabtu maka mideuheus kami minhu ka itu man dziraan kana sasiku. Waman sareng sahajalma taqarraba anu mideuheus ieu man minni ka kami dziraan kana sasiku taqarrabtu maka mideuheus kami minhu ka itu man ba'an kana sadepa. Waman sareng saha jalma atani anu ngadatangan ieu man ka kami yamshi halna lempang ieu man ataituhu maka datang kami ka ieu man harwalatan halna lumpat. Waman sareng saha jalma lakiani anu nepungan ieu man ka kami bikuro bil ardi kalawan hawa sapinuh bumi khoti naonana khoti atan dosana la yusyriku anu henteu ngamusyrikeun ieu man bi ka kami syai'an kana hiji perkara laki tuhu maka madep kami ka ieu man bimisliha kalawan misilna itu khotiah maghfiratan kana panghampura. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Muslimun Imam Muslim an Abidar katampi ti Abidar. Wallahu a'lamu bissawab.